Jawabana naon penjelasanana kumaha anu disebat mampu kurban. Jalmi eta disebut mampu ngalaksanakeun kurban. Kumaha saur aturan fikih eta jalmi disebut mampu kurban nya eta man yakdiru alaiha, jalmi anu mampu ngalaksanakeun kurban meureun mampu teh meserna gitu takanya intina mah meserna weh jeung lain-lain bari eta mampu meser pikeun kurban teh padilatan sesa atau padilatan teh leuwih teh sesa tina pangabutuhna jeung pangabutuh anu wajib dibiayaan ku eta jalma dina poean Idul Adha jeung poean tasrek. Jantan kitu tah kategori eta jalmi disebut mampu kurban lamun eta jalmi meuli hewan kurban teh masih keneh bisa nganapakahan dirina, masih bisa nganapakahan wajib dinapakahanana dina iraha dina hari Idul Adha jeung poe tasrek kitu tah. Sabalikna lamun kieu, lamun eta jalmi ku meuli kurban teh jadi teu bisa ngamnapakahan diri sorangan jeung keluarga, eta mah teu sunat kurbanna teh nu kitu mah. Ari kurban balanya, efek teh geus balanya kurban teh olohok ti urang ayeuna dina poean Idul Adha dahar naon misalna teh jeung pamajikan jeung anak ta eta teh teu sunat nu kitu mah. Eta sapertos zakat fitrah we, zakat fitrah mah aya leuwih dina poean Idul Fitri ngan pedah wajib ari zakat fitrah mah ieu mah sunat gitu. Hukumna teh jam sabaraha can disada nya. Saterasna mah kumaha cenah naon teh nabung. Jadi pas hari raya Idul Adha jeung hari tasrek teh teu naon teu balanya teu naon pancek tadi oge istatoa teh supaya urang mampu dina waktu Idul Adha teu naon sae justru hideung beureun kitu eta mah henteu kudu nungguan waktu nanya urang teh dina jauh-jauh hari ti ayeuna keneh misalkan dipersiapkeun aduh keur tahun hareup rek nabung supaya bisa meuli keur kurban atuh eta mah sae pisan gitu. Berarti mentingkeun kana sunat naon? Sunat kurban. Ada haji ge kitu kan dikeureuy sami nya. Naon deui cenah ieu teh obrolkeun teh Bapak-bapak? Wala tajibu tah kurban teh henteu wajib hukumna teh geus puguh sunat masing kaduga ge heg teu kurban teu naon ngan pedah makruh ai puguh kaduga urang teh kalaka henteu teu naon teu kurban pedah mah lamun balanya hewan kurban teh keur nganapakahan diri jeung keluarga teh aya keneh loba keneh makruh tah ku henteu kurbanna teh nu kitu. Teu wajib hukumna kurban teh kecuali ku dinadarkeun. Nya ku dinadarkeun mah kurban teh jadi wajib seperti halna pada melanu sanes we. Pada melanu sanes oge ari dinadarkeun mah jadi naon? Jadi wajib. Ngeun pedah nadar teh aya dina kurban teh kabagi dua bagian bisi kacaletotnya. Hiji aya nadar hakiki dina kurban teh, dua aya nadar hukmi. Ari nadar hakiki mah contona teh kieu lillahi alayya an udhiya bihadihi, karena Allah wajib ka kuring wajib kurban ku ieu sapi misalna. Ta eta bahasa kitu teh kalebet nadar janten wajib ngorbankeun eta sapi.